anjing udah tepang deh cara abdi area lawan Abdi Ipan Supriyatna awalan berita mencaplak news nyaeta Persib Bandung jadi juara Piala Presiden 2015. minggu wengi Persib biasa nganekeun Sriwijaya FC 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Ngawalan laga Persib Bandung sareng Sriwijaya main hati-hati. Tapi Sriwijaya ngancam ti heula gawang Persib Bandung. Di menit kagenep Persib Bandung mulai panas. Tiasa nyetak gol lewat tendangan Ahmad Juprianto. Santos water break, Sriwijaya main agresif, tapi masih can ngabuahkeun hasil. Di akhir babak kahiji, Persib Bandung tiasa gandakeun keunggulan jadi 2-0. Di babak kedua, Sriwijaya terus nyoba nyerang Persib Bandung. Sampai pertandingan entos, skor 2-0 memastikan Persib Bandung jadi juara Piala